kunaon urang silaturahmi ka Abuya Dimyati Cadasari sieun ningali Abuya Bustami urang sieun ningali Mama Sanja urang sieun ngageder hate ningali almarhum Abuya Cilongok ngageder hate naon sababna sebab nu disilaturahmian kurang jalma nu sieun ka Allah liwasallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. iya terus tujuan anak orang teh mulut tiap tahun mulut deui naon kudu nyaho hiji litajdidil iman bikin nganyar-nganyar keimanan ke Allah subhanahu wa ta'ala sebab naon ketika orang mengungkapkan sejarah orang soleh bakal kan hati ayat peningkatan komo Kangjeng Rasul. Hadirin manusia termulia sekolong dunia Rabbana Karim Masya Allah dibacakan marhaba anta syamsun anta nurun fau anta iksiru anta amis. Rasul diibaratkan panon poe mah tugas nyaangan teh jadi caang jadi jelas anu teh jelas jadi jelas anu samar jadi jelas penting mah eueuh teh nyinaran tapi Rasulullah pala hadirin Rabbana Karim kumaha kitu Kangjeng Rasul mah anta nurun fauqa nur cahaya di atas cahaya sebab Kangjeng Rasul mah para jamaah sadaya Rasulna di Madinah tapi cahaya Rasul ge 1443 tahun masih tembus ke kampung Kawidaran. Alhamdulillah. Nah iya ku cahaya Rasul urang teh berkah di dieu ku cahaya Rasul daek ka dieu berkah aya cahaya Rasul dina hate urang mudah-mudahan ulah dicabut ku Allah amin terus-terusan mahabbah ka Rasulullah amin. Nah iyalah Kangjeng Rasul nu samar jadi jelas nu teu kadeuleu jadi kadeuleu ibu-ibu ti peuting neangan jarum teu kadeuleu ti beurang mah jadi jelas aya panon poe pemuda ti peuting nganjang eueuh nu leuwih kang teh ruhaya amat tak ti peuting barang di ti beurang geuneuh koreng iyalah panon poe ketika zaman Rasul mau ya Allah pamurtadan pamungkaratan Rasul membawa cahaya datang Masya Allah pohara tala'al badru alaina min thani wajaba syukru alaina mada'an lillah. Rasul datang bagaikan bulan purnama tanggal 14 nek nanya kula bulan purnama tanggal 14 parem apa poek parem apa poek tata keneh ngomong maji kieu ya ceramah dua tempat ya aing di ditu teu nyatu geus disediakeun geura ka dieu jadi kieu ya linglung ngomong ge ya dalam jadah doang tanggal 15 tanggal 14 bulan purnama caang apa poek hurung ruhai bulan purnama bener teu eta zaman Rasul kos kitu hurung mulia sahabat tinggal ibadah ka Allah mahmur berjamaah mahmur ngaji mahmur segala-gala Masya Allah zaman Rasul sebab bulan purnama ai kuari teh geus nincak abad 15 tatambahkeun kuari ku urang 14 zaman Rasul kuari geus nincak abad 5 tambahkeun 14 jeung 15 sabaraha 29 ai 29 eta bulan poek apa cang heuy ieu zaman kuari di caang-caang geus poek kartos teh ya dibagus-bagus geus jore
geus tungtung lamun nguji keterangan kuari tia Imam Mahdi al-Muntadhar geus 1440 Hijriah umur dunia pikeun umat Rasul hanya 1500 tahun cokot kuari 1443 tahun berarti umur dunia maaf lagi kena kiamat kuring teu ngomongkeun kiamat sabab Rasul ke teterangan kana terjadina kiamat berarti umur dunia 1500 tahun dipotong kuari ke 1443 tahun berarti karena 1500 tahun hanya 57 tahun deui cek Imam Ibnu Hajar Asqalani cek Imam Jalaluddin Asyuyuti dipotong ku zaman Imam Mahdi al-Muntadhar mimpin dunia Imam Mahdi cucu Rasulullah itu 7 tahun didinya Satria Piningit ya nu mimpin salam dunia ratu keadilan selain Imam Mahdi 7 tahun berarti 57 cokot 7 baraha 50 tahun deui Ibnu Hajar Asqalani ngomong dipotong ku hijrahna Rasul 11 tahun 50 cokot 11 baraha 39 berarti karena 1500 tahun hanya 39 tahun deui nah cari cing lalu saya kitu maksud macana atuh jojong bae nu usaha mah kunaon nu tani teruskeun tanina nu dagang teruskeun dagangna pegawai negeri teruskeun gawena nu karyawan teruskeun karyawanna ieu balik ke dieu Pak atuh kada dagang moalah jatra kiamat aing disalahkeun deh haram jadah doang ulah kitu Jerman jojong bae usaha mah ditatang jojong bae da kumaha urang coba Rabbana Karim dideuleu kuare geus kieu masa teh geus anu bu wayahna atuh kurang ieu ayeuna lengkah urang calik urang sing jadi amal solehnya amin sing alakur jeung papada alakur jeung tatangga sing balalager awas ye isukana kemarilih di Paneglang eta minggu hareup jojong bae hak pilih masing-masing mangga ngan ketika geus aya nu meunang aya nu jadi ulah sok diributkeun si itu nu jadi lurah sia nu dewek nu peteu tatanya pan tolol eta menang manusiawi pahewaan ulah lewat 3 poe ku hukum misalkan contoh dukungan teteh eleh dukungan sieu meunang barang nu meunang teh nanya ka nu eleh teh ka mana karep poe minggu tah enek keneh Senin gitu Senin beres penghitungan si malam Senin tah Senin tah tanya deui teh di mana di pasar naon sia tanya aing bae Salasa tah udah poe teh cenah ari engke muludan di Masjid Iraha tanya ku si ka panitia tanya ka aing berarti Senin Salasa Reb geus tah Kamis ditanya deui teh di mana di pasar ih pan ku ari mah teteh cager deui ih teh euy ku ari mah teu mananya henteu aing kamari aing henak kana ka sia emang kunaon dukungan aing eleh oh pan kunaon teh kamari mah aing henak keneh tapi horeng aing cek ge horeng teu meunang hewa ti 3 poe aing sieun aing bisa umur aya hak adamian aing sieun dilaknat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung para malaikat maka aing teu sanggup teh di mana di pasar teh ka mana ka pasar pancena beurang amat ti penting mana rehe ih bener teuing teh jelema deui teh di mana di pasar pan lempang bae pirok aing cenah guluntungan peda teu naik motor meureun eta mah bener teuing eta jelema nu kitu ngaranna atau aya bener teuing heuh teu endah deui sagala-galanya doang urang belah ditu kak naon ka dia nek minta anak cau hampura bae nya eta nu boga palak cauna manehna hampura ka kula minta anak cau atuh ka ditu dia ka indungna cenah ih pan eta bener teuing nu kitu geus kuari mah kuari boleh engke geus meunang mah atuh dukung kurang eta berarti nu geus dikitukeun Gusti Allah geus aya teh dituna nu bakal meunang nu bakal eleh-eleh eueuh nu nyaho nyareat atuh teruskeun nyareat mah dititah ieu ngadoa mah terus bener euy bener teh ieu mah boga kitu aya nu korban mushola ngaji itu daek batur nu jadi kunaon sia nu ripuh kajan jadi ge dukungan urang nek nanya coba kula ai bayar pajak saha ai nu bayar listrik imah atuh da eta kunaon teu boga pola kalar ribut
Di Pandeglang iraha minggu hareup 204 desa asana mah di Pandeglang teh. Berikut desa Kula. Calona 2 ngadu kebo. Nu ieu datang, nu ieu datang, nu itu datang, laju kula dipoto cek nu ieu cenah dukungan ngadukung kula. Cek nu ieu dukungan jurig doang kabeh. Mere duit mah teu kang aing pan pihewaeun eta. Kiai bade fitnah sial gitu. Moga-moga sahabat nu meunang gitu ieu. Kepala desa di dieu moga-moga urang sing jadi kepala anu desa anu adil nu karunya ka masyarakat. Ya Rabbal. Terus. Punten baje 5 menit deui bebahnya. 5 menit deui beh. Atuh dewek kenaheun. Nu kahiji tujuan maulid keur ngandelkeun keimanan urang ka Allah Subhanahu. Komo di akhir zaman kieu godaan teh ku pohara-pohara teuing ya. Ya Allah. Maka dengan peringatan maulid suga ngadenge carita Rasul. Rasul teh manusia anu pohara, Rasul teh anu tawadu, Rasul teh manusia anu paling bager. Ka istri bager, ka anak bager, ka keluarga bager. Bu, rek naon salaki ibu bager teh pelit. Mang geus dipelototan ku salakina geura sia ngomong pelit ka aing. Lamun dicaritakeun akhlak Rasul para hadirin, dimulai dijadikan alam dunia sampai ke kiamat akhlak Rasul can beres dunia kaburu kiamat. Kunaon ku mulia-muliana akhlak Rasulullah sebab memeh dilahirkeun ge sireum geus ngobrol kotok ngobrol kuda ngobrol bakal aya pinabian akhir zaman eta urang di dunia hirup bakal berkah gitu geus urang tujuanna sebab tah kuasilana ngadenge carita Rasul akhlak Rasul keur ngadenge carita ulama jeung wali ge urang sok tertekun hate komo ieu sagede Kangjeng Nabi. Hiji tujuanna. Nu kadua tujuan maulid syukron lillahi ta'ala liijadihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana Allah min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Nu kadua tujuan maulid syukur ka Allah. Ngaran syukur nggunakan seluruh anggota badan dimulai ujung rambut sampai ujung kaki harta banda urang dipakai pengorbanan demi cintana ka Kangjeng ngalaksanakan sunnah-sunnah wa min mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam nasru sunnatis saniyah. Lamun ngaku cinta ka Nabi bukan hanya di mulut buktikan cintamu, cinta ka Rasul teh nulungan agama jeung sunnah Rasul. Wa minha satengahna sunnah Rasul huduru sholatil jamaah wa huduru mujalasatis salihin. Mun ngaku cinta ka Nabi sok daek hadir salat berjamaah maka titah ku ibu salaki pak geus pol kudu gablek pol kudu gablek kais tereh mod berjamaah kamu sol cek kiai cek kasepuhan mimin anak cenah Bah Haji aya salaki sia ka mana atuh aya Bah ih sudah mah gering ari kitu kunaon Bah ih ka masjid-masjid ka musola ih abah leungiteun koet ku ibu koet salaki pak naon mamah kemarin meni ilsin mamah meni ilsin mamah kemarin ditanyakan ku Abah Haji bapak cenah ge ka masjid moal anak urang ka masjid kamu sholat berjamaah geus kolot kira ibadah bisi kaburu mod hese pak eta berjamaah kuring ge haji jamaah can bisa aktif berjamaah rumaos. Bener Pak Jerman, Pak Haji Tatang Abah Haji, abdi ge can bisa aktif dohor bisa, asar kadang henteu maghrib isya bisa kadang subuh nu henteu maghrib isya subuh bisa dohor kadang-kadang henteu aya bae nu betul tapi kula ningali perjalanan saykhuna almarhum almaghfurlah Abuya Cilongok pangdele kula begitu umroh iraha kula ngabandungan can pernah ninggalkeun salat berjamaah. Masya Allah aya urang mantak sunnah mun sholat tanggina ulah diengke-engke
akur atuh kabeh aya ilmuna lo sok satabeuh-tabeuhna bedug ieu menambah bedug tabah ku pemuda atuh ibu-ibu goyang kabeh mantak punten eta Kiai Toni ulama teu percaya mun aya jelema imahna deket masjid atau deket musola rajin berjamaah teu percaya ulama tak aing mah ada kitu mah nu jauh Kiai atuh ka mah nu jauh mah nu deket ge sakitu kadang-kadang sebab nu deket mengintip cek pamajikan anak Pak atuh batur deuleuh geus komat karek komat lo beuting ngomong kadang deui foto aing waladhdallin amin Pak batur mah geus amin karek amin ka hiji tah mah Allah assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah Pak batu mangga sampai salat maghrib lo penting ngomong isukan ke maghrib banyak keneh tak kudu tangginas kudu nama Bu Pak woi kudu tangginas sebab jaga di poe kiamat aya 3 rombongan banget manusia 4 rombongan gitu nu kahiji banget kasamsi bagaikan panon poe ya Allah ditanya Bu Pak iya bapak banget doang panon poe ibu doang panon poe naon amaliah baheula di alam dunia kulama baheula ketika 5 menit deui ka waktu salat kulama nyageus boga wudu nyageus cicing di tempat salat mun laki nyageus boga wudu nyageus cicing di mushola 5 menit deui masyaallah beungeut kasamsi bagaikan panon poe nu sarombongan deui kal badri bagaikan bulan purnama ditaros deui pantah ku masyarakat mang ieu mamang hurung teuing geus bulan purnama naon amal mamang kuring mah ketika 5 menit deui ka waktu salat geus boga wudu ngan encan cicing di tempat salat seutik bedana geus boga wud ngan encan aya di musol mun ibu-ibu encan cicing di pang salat wajhuhu kal badri bagaikan bulan purnama nukatilu aya jelema rombongan wajhuhu kal kawakib bagaikan bintang indah bintangnya man imam hurung amat jeung teteh doang bintang naon tu amaliyahna kulama ketika terong dur kulama langsung kacai ngalaud beda tipis nu kaopat aya rombongan beungeutna kal bujur panci asana cai urang dieu ieu mang ieu mamang geuneuk amat dah geus tutung baheula di dunia aya kuari ku geuneuk-geuneuk teh naon tu amal mamang kulama ketika datang waktu salat atau jojong bae kulama teh eling-eling acan naudzubillahi min ya geus urang syukur ka Allah poe ieu ngayakeun muludan atoh dijadikan umat Rasul bahkan urang syukuran sakamampu harta banda tenaga pemikiran sampai terjadina maulid munga-munga pengorbanan urang dieu sing jadi amal anu soleh jaga kapanggih ganjaranna pangheulana digusur ku Allah ke surga amin ieu bakal jadi saksi tah percaya paeh teh heula kunaon cau salak jeruk kabeh sabab mantak lamun diondang kana muludan bah Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika jelema hadir di muludan ngadahar-kadaharan contoh pais belanan atau cau set datang ke jero beuteung ya Allah watuk uyang-uyangan sampai malaikat kadenge ku malaikat woi cing malaikat nu oyok-oyagan naon ieu cau di mana kawidaran di beuteung saha Ustaz Toni waduh di beuteung Haji Herman kacang udah belesat ditanya mereka tuh kacang cau salak sih hayang naon tuh yo mun oyak-oyakan kieu dengekeun malaikat kami moaleun oyak-oyakan bahkan ditembuskan ke aras lamun ieu jalma nu ngadahar cau di nu muludan mun can dihampura dosa ku Allah masyaallah eta Pak ngadahar cauna nu ngakana komo lamun jeung cangkangna eta Pak leuwih kenceng eta ngoyagna komo eta cangkang salak jeung bijina kitu sakalian tah eta sebelum koyok-koyok kitu tah kitu ieu eta mah eta beakeun oleh kitu beakeun oleh kitu beakeun supaya ulah tukang kokorompong mulung eta cangkang aku beakeun kabeh eta nu ngadahar-kadaharana komo nu ngayakeunana nu ngadahar bae ge kuasa kitu Pak Haji
atuh komo nu nyumbang muludan nu ngayakeun muludanana Rabbana Karim. Masya Allah, mantak menceritakan babulun loba keanehan, loba kana kuring sorangan pernah boga hiji keanehan begitu muludan hadirin. Mau dibajakan ku kuring keanehan nama kumahnya gati hese loba ketika muludan loba keanehan, loba keanehan, loba keanehan. Masya Allah, kulit ini lagi di jamaah arane tarungkul becau beak opat aneh yang dia gitu ke de kacang tinggal cangkang irang akana tuh eta alabatan siluman bae. Nah, ya Rasul hadir ketika marhaba dibaca di dalam umat aing ya Allah. Dalam Masya Allah, sebab cek Rasul atuh aing mah hirup di makom aing, hirup wa ana hayyun fi qabri, aing teh hirup cek Rasul di pekuburan aing. Ya Allah, ketika umat uluk salam assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab ku Rasul, ya Allah, sholawat orang dipentonkan kan mati ku malaikat dibawa. Begitu orang dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad siang salah cek malaikat Kanjeng Rasul ya salawat umat anjeun saha Nang Sardan urang mana kawidaran sabaraha kali macana 3 kali lantaran boga hutang di hulu nepakan bae mainna cenah kana hulu sholawat di sholawat bae mainna ya sholawat sah sholawat si anu ya sholawat sah sholawat si anu bu sholawat orang dibawa ku malaikat dipentonkeun ditinggalikeun ka payunan Rasul. Masya Allah, mantap nu loba maca sholawat nanya ulah eleh ku raja Chechnya presiden Chechnya maca sholawat sapoe sapeting 5.000 kali eta presiden udah kawidaran TRT acan bu kadang ku ibu salawatna ulah nu panjang-panjang nu pendek bae geus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tasbihna muter komu kamilah mah bu 4.440 bisa kes kasaktian yang kehebatan salat kamilah mun maca salat kamilah 4.444 cai panas bakal jadi tiis Pak atuh taram isya dan subuh ya mun teu tiis cai lamun ngaku cinta ka Nabi daek salat berjamaah nu kadituna wa minha huduru mujalasatis sholihin daek babarengan jeung jalma-jalma nu saroleh ahli-ahli ilmu ahli-ahli ibadah di dieu urang aya pan pengajian gampang anu jauh udah nu deukeut heula ka udah nu deukeut nu jauh ka uber urang insya gek diuk di majelis taklim waduh sejam bari jeung teu ngarti leuwih bagus tinimbang tahajud 1000